dina eta mah nya. Pasti eta. Tinggali kori-kori na. Jerawat, ada kasihan butut. Ada mau jadi nanti bari jadi udah glowing ada asli naman glowing soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga sadaya. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa patepang deui kalayan mugia urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan salawasna. Wargi-wargi sadaya sate acan lajeng ka kampung-kampung anu sanes pribado sejaleureuk heula di ieu kampung nu katelah Kampung Cinangka Kawali. Kaleresan wargi-wargi sadaya di palih ditueun di parapatan aya warung pribado sejaleureuk heula. Mangga wargi-wargi sadayana kayak urang lajeng deui ka perkampunganna. Ta wargi-wargi sadayana kaleresan di dia aya mie baso dua putri nya anu parapatan ka palihan Cinangka pribado sejaleureuk heula di dieu. Mangga nu kaparalih dieu bilih anu peryogi baso mangga tiasa di palihan dieu. Langkung sok lah nu penting mah warga lah. Ta wargi-wargi sadaya disagedengeun garulis teh meuni ramah-ramahnya ayeuna si teteh-tetehna nu icalanana. Banyak kira tuh. Atuh tadi aku izin. Ih, teu sawios atuh da garulis ieu. Aduh, aku udah istri. Ta warga-wargi sadaya disagedengeun garulis teh ramah-ramahnya saromeah ieu tawis khasna mojang-mojang Sunda. Asal dari tambah garis we dina eta mah nya. Pasti eta. Tinggali kori-kori na. Jerawat, ada kasihan butut. Nah, warga-wargi sadaya ieu keseharian si teteh-tetehnya nu sareneng banyak ramah tamah tapi alhamdulillah saropan santun ieu tawis mojang-mojang Sunda. Jadi rani ya puntennya ada tadi tuh kayak ini tadi. Wios. Wargi-wargi sadaya sepados teu nyangkolong kana waktos hayu urang sami-sami titenan kaayaan alam anu endah nu sabudeureun Ciamis. Teh kalebet kampung naon, Pak? Ya. Mohon. Cilongok. Oh, Desa Talaga Sari. Ta warga-wargi sadaya pribado parantos dugi di kawasan Talaga Sari nya anu teras lajengna katonggohna ka Cikupa ieu Talaga Sari nu lebet ka Kecamatan Kawali. Warga-wargi sadaya urang tinggal kaendahan alam nu di palihan dieu. Warga-wargi sakumaha anu kauning aku urang ieu alam anu masih kene endah, pasawahan anu masih kene ngaplak di papaesan ku hejo ngemplok tatangkalan nu aya di palihan dieu. Warga-wargi sadaya ieu bangunan kapungkur didamel kanggo wisata nya ieu nu katelahna saung sawah nu ayana di daerah Talaga Sari ya, Desa Talaga Sari.
Mohon. Oh kap kap. Kamu di parintinya masa? Mohon. Bodas. Oh itu puncak itu Pak. Tuh puncak tuh bodas itu ayo dulu tur. Mohon. Eta teh di kemarin, da itu teh ceng ngadama kan nih. Oh. Tuh ayo bodas. Mohon itu mohon. Oh eta. Ah begitu. Oh. Mohon. Batu dia mah aya di desa begitu. Oh nu di palihan Cikupatea. Oh, Iya mah kali itu napa enten buntunya Pak? tadi tuh jadi biasa nyambung daerah lumbung misalnya ngan lah ada jalan pegunungan gitu kok. Mohon. Oh. Ah, jadi cara di itu. Mohon. Ada anak di ayo baru dipilih jadi. Mohon itu teu patos dipiaranya Pak. Iya na. Kapungkur mana jam kapungkur. Itu di Korea ada sok aya pertandingan gitu. Gitu. Mohon. Set gitu. Bapak mah asli ti palih dia panginan? Orang dia atuh. Oh. Mohon. Mohon hatur nuhun Bapak. Mohon enggak? Mohon ya. Warga sadaya orang cobian ka palih dia kalau rasanya jam sakit masih kene ngadarama ya di palihan dia ya. Warga-warga orang cobian ka endahan alam nu kapalih dia orang sami-sami tinggal ke orang sadayana. Warga-warga sadayana di palihan dia orang tingali. Warga-warga sadayana di palihan dia orang tiasa ningali cai nu kacida cor-coran nu palih dia. Mata endah mata puas ye alam nu zaman kabaheulaan yang masih zaman kabaheulaan warga-warga sadayana. Warga-warga sadayana waktu geus nyukup alatan mangsa nu ngajak pisah. Urang cekapeun dugi ka dieu bae heula di dieu lembur. Insyaallah dina dinten anjing urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.